Mini vlog janda muda kalau tinggal di kampung yuhu. Halo guys, urang ayeuna erek make upan. anjing iraha deui atuh aing make upan kieu atuh. Lain make up naon sih, make up natural gitu mun ceuk aing mah. Pertama-tama aing di dieu make moist heula biar banget enggak naon teh. Anjir enggak biar banget nanti kering sana cerita namanya guysnya. Tong salpok karena awak aing segede bagong iya nama namun hayang turutan entang mah paduli ya. Lanjut guys, aing sebelum di naon di dempul aing masang heula halis anjing baheula aing kur bisa naon teh taterek kana taka jamu ayeuna geus bisa ngalis sorangan hebat aing. Pokona mah ngukir nama kitu we tingali kumararanehnya aing lieur ngobrol naon deui pokona mah tuh. Guys, ieu urang naon lamun misalna make up tara neko-neko soalna banget urang mah sensitif. Ieu urang make covering tinu pipa covering ieu teh anu naon teh urang shade-na anu milih anu olive pokona mah aing nyokotna warna ieu shade anu olive ieu pokona mah ringan we di muka teh jadi henteu dempul teuing henteu ieu daun teh natural teuing jadi ngepas nih di meungeut aing mah soalna aing milih shade anu terlalu gelap teh di muka aing jadi naon teh jadi hideung karena aing nyokotna warna olive nya. Dijamin guys, pipa mah moal gagal ti baheula oge alus pokona namanya guysnya. Yuk CO urang aya naon teh dina keranjang kuningna pokona mah wajib CO sia mararaneh anu beungeutna sensitif mending ku ieu ceuk urang mah mending tinggal itu sieuna teh dempul teh henteu ngepas tinggal itu perbedaanna ge anjay mantap pokona mah tuh ya urang teh naon teh geus didempul duanana tinggal alus. Kalian wajib CO pokona mah lah aing lieur ngomong naon deui. Kita lanjut guys, jadi orang masang naon sih teh eta teh maskara kita lanjut aing dilipen anjing pokona mah tinggal dilipen lagi aing pokona aya nama pecinta lipstick aing lain lip cream deui kita lanjut di dia aing teh ieu naon erek catokan buk teh da mah mengembang si buk teh da soalna mun teu dicatok teh geus we jiga ririwa tingali ya anjing eta awak atuh info diet ketat anjing tuh pokona mah nu penting mah naon teh henteu ieu teuing lah henteu ngembang teuing rada lurus saeutik. Ieu warna rambut teh warna naon yang warna ieu teh tinu naon teh tinu deep blue kurang dirubah ka nu warna flame 2 kali pewarnaan kakarek keluar anjing hese da aing kalau diwarnakeun kana warna deep blue nyaho tinu biru mah hese anjing. Nah kitu we lah aing hese ngobrol naon deui tuh mengkilap da aing kan naon teh pokoknya mesti diwarnaan wajib lah make conditioner soalna beh henteu rusak di kana buukna ieu teh warna anjing aing secinta itu dengan warna rambut kade hilap guys di hembody ai baju kitu ari dangdan kudu seungit kudunan paduli mah aing warna mah kitu we guys nya tong batatanya tuh ya hasilnya guys nya. Terima kasih pokona mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.